Tip. Nak kumaha ngalah beunter teh anjir solokan lagi garing. Alah, Kumaha nya? nyau ieu Tadi mana? Ibarat kata lamun urang aya nang ulah nelegan aya atuh kapan sumur. yang kudu nempokeun merenan ang nak kumaha. Iya ngalalauk nu solokana saat. Heeh. Sedangkan itu ya balong usah itu. Teuing nyaun usaha tuh. Boleh lah kita operasi. Aduh, itu teh jangan. Sebenarnya itu enggak Jangan naon, jangan naon. Jangan ditolak. Tah deuleu ieu. Da ieu mah balong di tengah kebun. Ieu mah tigana mah aya bogana ieu mah. Apa lima nyaun usaha? Aman urangnya. Ya, merenya aman kacida. Ya. Ulah juga gitu. Ah, gas. Masak sendiri, minum sendiri. Ah, eta saeta. Ngajeng eta. Ngalauk geuli tuh. Ngari begitu ngalauk mikot ka. Balong mikot ka warna kitu. Siga makmur tapi lain berenang. Hei. Nak kenal naon dari yo? Ieu teh ngojay karuhani hareudang. Kumpul hareudang Hareudang ngojay. tas ieu tas macul ieu teh. Macul hareudang ngojay. Alus heueuh. Pira ku ngojay mawa sair kitu. Ieu mah properti ieu mah. Ieu jeung atraksi ning. Pan kudu aya Senian ning, seni seni ning. nya. Bener teh. Bener lah, bener kacida. Sesok ajat. Kumaha? Sok ajat dulu. Mohon ah. Hareudang kene nya. Udang kene panahan. Ajat. Nanti apal ieu mang balong saeu. Nu bapak aing mang. Bapak aing memelakan pagawean mu di RW lauk. Ayeuna di alaan 10 kilo. Nah, ada tengala. Teu ngalah kumaha ieu ember aya lauk sagala tinggal itu. Eta mah Eta di mah. ditunya tadinya Di walungan solokan. disolokan eta mah. Kumaha? Belum teh. Selang balik mang. Lauk mah ku aing cokot teh ieu. Kalau kadi Eta menang abdi ti solokan ang. disolokan ti mana imah wawuh teh lauk bapak aing tadi dieu. Tina ieu mah menang berenyit unggulnya. Dua. Dua Ya, sisi. bapak aing mah tara nu da berenyit. Pokona mah ieu lauk ku aing disita we pokona mah. Baiklah ka ditu. Awas sam kata penyair deui na balong bapak aing. Nah bener eta nu goblokna. Mereneu tante apa? Buan aing teh nu goblogan itu ya. Lu cepet tengah leuweung ieu kumaha tuh? Aing ieu. Ieu mah gatot tah teh. Rada loba lauk mah. Belegug jalma teh eta kolot teh cai genan. Aing teh apa eta balong saha? Ku aing untung we beunang ka dewe disangkan balong bapak aing. Lumayan dari lauk keledai lomba pisan. Aya 7 tuh keledai. Wah, jadi goreng ranggut teh ngeunah yo yakin. Lah, asa itu euy. Tuker di balong orang. Aduh. Sae. Saya kumaha tuh mang, poin yang ditinju sakali sia. Naon deui nya keur mau rarungsing Ieu saya naon ieu maksudna? Ya kenaran ya di dieu yeuh. Aing teh cari tanah keur nguseup, di dieu teh keur nyair. Nyair Lah lah. anu gablegna eta si burik eta balong ieu. Bukana Da dah. aing geus mana suka teh waduh bogana ieu pada di kebon. Ari hotel nu bapak si burik, geus laukna disita. Nan bapak si burik kumaha ieu nu urang ieu ti bapak kolot ieu mang ieu. Aduh, bener mang lain si burik ieu. Nu urang ieu mang. Si burik di mana bukan barong di dieu teu bogaeun. Aduh. Berarti atuh aing kadewa mang. Aduh, kadeo kumaha ieu barang geus loba ieu mana ieu? Geus meunang ais serak 5 kilo mah ieu teh. Kilo mah geus aya heukeun or. Aduh, ka mana ieu si burikna? Si burikna. Teu nyaho balik meureun. Nyawa ka mana da? Aduh. Ya kumaha ieu balong? Balong kumaha maksudna mang? Heuh, ieu balong ya kumaha mang? Teuing eta mah. Balong-balong manehna meureun nya. Ih. Atuh aing balik lah. Balik. Ih, karep teuing ih. Enak kieu nya. Ibarat kata mah eta nu gablek balong teh beureuh sampu eta. Duh, lo pisan ieu mah. Emang nu bogana kitu ieu. Bogana tapi aing tidak Meyakinkan ya. Sia kenaon solding di dia. Biasa Bon. Iya, keur nungguan si Ajoek nguseup. Sia usan gawe enggak pernah teh nguseup aja nguseup. Kadeulesan nganggurna sia mah. Kieu sia corong aspal teh teu ieu teu disaring. Nya kumaha aing we cungur, hirup-hirup aing. Udah aing rujit nempona anjing pemuda gerawayah kieu nya usan gawe ngan nguseup we ayu. Dulu aing atuh sebagai hansip. Hansip anya. Indit-indit sia lah. Si dibintih ku aing. Sia tirasa kitu ge anjing mending ngadat. Ku aing Dit sia. lah. Ih, sia ku aing jebet. Hansip edan. Hansip ge eta mah hansip ngariweuhkeun. Ing aing nguseup. Anjing si Oding ku aing mun lain si Oding ku aing dijebet da asli.
si Oding. Sip. Oi, kumaha bang? Anten apa si Oding? Si Oding di pos ronda cenah keur nungguan si Ajo ek ngusup cenah. Aduh si goblok kamari teh kaing nyebut jenjang jiger erek ngoret geus ninjem duit kaing teh 100.000. Si goblok meureun erek ngusup, meureun erek belian meureun jiga nama dan nungguan si Ajo cenah bang. Ah si kunyuk. Pamajikan aing geus ngejo meuli kopi ger si goblok. Ngan ka hade bang keur ngadat. Aing ge biek dibinti cenah anjing. Ai Parah. Tadi lah Cip. Nuhun siap bang, hade bang. Anjing Mang Doyok wanian. Ih, aing ge soak dibinti anjing sia mah. Kehidupan sangat nikmat sekali guys. Barang hakan lauk Ngeunah barang hakan ngeunah. Ngeunah barang hakan. ada Lain bade-bade duit kadikeun lah. Anjing ngajual jagung batur. bis aman ding aman. Lain aman-aman sok kadikeun duit aing ek meuli jagong ya. Aing mengakui aing salah. Duitnya geus kapake ku aing pake jajan. Eueuh gantian ayeuna aing tayang apal. Aing kudu menang jagong ayeuna ye, duitna geus eueuh. Aku mapan di duitnya geus beak ding. Hampura we atuh. Eueuh lah. Sok kadikeun. Ku aing sia duitnya isuk digantian ku aing. Moal aing butuh jagong naga ayeuna kudu menang ayeuna. Pan geus eueuh aing duitna ding tuh. Hampura we atuh. Tadi jajankeun atuh. Pan aing lapar ding aing can barang dahar di isuk. Aing teu niat-niat ku kasia dan aing ku sabab terpaksa aing can barang hakan ku aing isuk digantian ding. Duit sia mah Cuma sok bayar ayeuna lah. pan aing mah geus eueuh duit na ding geus beak, ceu aing geus beak isuk ku aing digantian ding. Anjing teh. Semua goblok. Oding. Anjing bau reng. Sia ding. Gabok sumur.